Survei tempat wisata jeung liburan murid SD nu aya di Pamijahan. Sakalian makan-makan. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi ceritana kan arek aya acara liburan murid SD kelas genep ka tempat wisata nu aya di Pamijahan. Nyaeta kolam renang Legok Lauk. Tah, jadi poe ayeuna teh urang rek nyurvei bareng guru-guruna supaya engke leuwih laluasa pas hari liburana. Kabeneran pas datang ka dieu teh cuacana keur mendukung, bener-bener adem plus ngareunaheun. Nah, ieu teh urang geus datang ka lokasina guys. Disambut dengan ikan-ikan warna-warni plus pemandangan gunung yang super cantik. Mudah-mudahan pas hari liburana cuacana teu panas supaya dapat feel seru jeung gembira. Selain kolam renang di DT aya buat spot foto-foto deket kolam ikan. Pokoknya nama bagus pisan bisa bikin foto estetik. Terus aya oge tempat makan-makan nyaeta di luhur. Nu teh ele estetik buat foto-foto guys. Bisa jeung liburan keluarga, bisa oge jeung pasangan. Nah, ieu pesanan urang nages datang. Siap-siap tempur bebelewekan kunyam kenyom. Untuk pesanan makanan ieu teh sarua kabehan supaya biar pada nyaho rasana. This is ngamih lodoh. Pas pertama kali suapan bener-bener mantep banget. Rasa misdasemnya itu loh yang bikin empot-empotan sungut. Tapi sayang banget gak ada sangu. Tadi nama arek mawa tapi na isin. Jadinya kurang abdol tadi sanguan mah. Arek mawa tapi na asa karagok. Ari mawa saeutik makan tengenaheun pasti nage nu lainna hayang disanguan. Piraku atuh kudu mawa jeung bakul-bakulna. Nya heueuh atuh orang Sunda mah bagaikan keluarga cemara. Disanguan hiji disanguan kabehan. Nah, ieu teh urang geus beres makan makanan lanjut mayar. Sakalian arek ngabokeng tempat liburan pikeun hari Kamis tanggal 4 Desember supaya liburan teh leuwih laluasa jeung ngeunaheun. Ameh teu bentrok jeung bokingan batur. Oke, lanjut. Dikarenakan cuacana makin sore makin paroek jadi urang teh langsung buru-buru ke parkiran. Arek menuju balik karena bisi kaburu turun hujan. Ya, beginilah kalau deket daerah pegunungan cuacana teh susah diprediksi. Sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.